Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun urang Surabigelo. Akhirnya alhamdulillahirobbilalamin setelah 488 tahun urang nyegas teu ngarilis lagu. Ayeuna bakal ngarilis deui nya. Spesial pisan da laguna karena biasana Surabigelo dan SG Entertainment terkenal dengan lagu-lagu atau produk-produk dengan kebanggaana lagu-lagu nu berbahasa Sunda. Spesialna di lagu anu perdana ieu orang yang barudak menyuguhkan lagu yang bertemakan kaperih, lagu yang bertemakan tentang realita, tapi spesial dengan bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa kayak kurang bakal dijelaskan alasannya. Nu paling spesial deui dina lagu ieu, orang bener-bener ngalibatkeun pihak-pihak anu tidak profesional, tapi lain harti bututnya. Misalkan penyanyina, terus pihak-pihak nu terlibat di dalamna, nu nyieun musikna, modelna, lokasina dan lain-lainnya itu bener-bener orang-orang di sekeliling urang, babaturan-babaturan urang anu secara klasifikasinya memang bukan profesional, tapi insya Allah hasilnya bakal lebih dari orang yang profesional. Tuh kita ngerinya. Misalkan gitu, anu biasana pihak batur, pihak label, pihak manajemen atau produser di saat punya konsep menggarap sebuah lagu itu pasti di otak mereka teh untuk model pasti akan memanggil pihak-pihak yang menjadi model profesional. Untuk yang menggarap video itu pasti biasanya orang-orang nu emang sudah expert atau paham di bidangna. Tapi orang teu. Terus masalah penyanyi sarua disebutin artis nu nyanyikan lagu ieu acannya jadi artis, maka itu PR urang pribadi untuk babarengan bisa menaikkan harkat derajat. Itulah pokoknya mah kan sekali lagi pokoknya di lagu ieu urang jeung tim menyuguhkan hal yang sangat spesial. Tuh tadi cek urang dari mulai bahasa yang digunakan itu bahasa Jawa, terus orang-orang yang terlibat itu bener-bener orang yang memang babarengan memulai di titik ayeuna babarengan ya. Jadi lain jelema-jelema anu geus jadi nu kurang diajak lain, tapi anu emang bener-bener mulai dari awal berkarya babarengan merajut ngimpi jeung harapanana babarengan di SG Entertainment. Alasan kenapa orang memilih bahasa Jawa di lagu si Fei Ferdiansyah ieu karena urang geus bosan pakai bahasa Sunda wae atau baju-baju. Entah katang. Urang jeung tim lebih ke eksplorasi, lebih ke melakukan hal baru karena urang sangat percaya tentang quote jika Anda ingin mendapatkan hal yang belum pernah Anda dapatkan, maka Anda harus melakukan hal yang belum pernah Anda lakukan. Nah, hal ieu adalah hal anu emang ku urang belum dilakukan yang barudak SG Entertainment nya. Urang bener-bener berkolaborasi, sharing tentang masalah lirik dengan sosok astral untuk kita sosok babaturan ngaranna Rian nuhun Jan geus ngebantuan urang di masalah mengedit atau mengtranslate dan memodifikasi lirik anu emang tadina bahasa Jawa tapi dibebenah nu akhirnya bisa jadi lagu dengan berbahasa Jawa dan eta teu babari ternyata dengan perbedaan pola kata, pola kalimat dan perbedaan suku kata itu jadi PR tersendirinya. Jadi teu bisa di saat kita ingin membawakan lagu dengan berbahasa Jawa itu tidak hanya tentang kumaha cara translate karena perbedaan suku kata. Misalkan siga kieu contona anu lamun bahasa Sunda nama kata eta teh kan dua suku kata tapi lamun dijawakeun jadi 3 suku kata. Contohna ciga nya gil aku koe mah kan sarua keneh nya aku koe sarua aku koe atau aku dewe kamu koe itu kan sarua Sundana 2 suku kata, Jawana 2 suku kata. Cuman aya beberapa kata lain nu emang ternyata pas dijawakeun teh beda. Itu kan pasti merubah notasi lagu nu kurang dijieun. Akhirnya dibebenah akhirnya jadi lagu Dudu Salahmu dinyanjikeun ku si Fei Ferdiansyah. Terus nu paling spesial oge ieu penggarapan video klip. Anu biasana lagu-lagu SG Entertainment sudah kalian ketahui bahwa si visualna teh wah kitu nya. Videona halus buatan si Pixi, buatan si Rekaniko atau buatan siapapun itu. Khusus dina lagu ieu
videografer anu menggarap lagu ieu bener-bener ti nol guys, ti nol saca-caca nyabak kamera. Pernah sih nyabak tapi nyabak hungkul teu videoan anu akhirna di fase awal proses drafting konsepna nu emang bener-bener isahnya videona saha videograferna urang dengan yakin dengan sungguh-sungguh memilih Faiza Dikri atau si Eja untuk menggarap dan orang sangat percaya kasih Eja untuk menggarap lagu. Alhamdulillah videona beres meskipun dengan berbagai permasalahan anu terjadi. Anu kuduna video biasana 2 poe 3 poe beres, saminggu nepi ka hampir 10 poe teu beres-beres. Tapi itu nya balik deui resiko dari keputusan SG Entertainment untuk memilih pihak-pihak nu emang bukan teu profesionalnya tapi emang bener-bener keur diajar. Eta dan nuhun atas effortna, atas non ngaran teh beban yang dialami selama proses mengedit karena bener-bener wah tadi dicarekan pisan ku urang jeung ku tim ya karena lamun teu kitu nya meureun hasil lagi moal maksimal. Tapi alhamdulillah meskipun cenah kata si Faiza Dikri eta berat badanna turun 2 kilo leuwih, ngarokok jadi teu nikmat, sare jadi teu tibra, tapi da eta emang resiko eta keur maneh janya pokona pokona good job dan urang yakin lagu selanjutnya mana bakal berproses dan level mana bakal lebih meningkat, amin. Terus masalah model, nu biasana batur menggunakan model-model emang profesional, urang ngahaja emang bener-bener bukan model. Dari sisi kebutuhan biasana kan batur untuk karakter ieu, untuk peran ieu biasana cari spesifikasi kategori jelema nu emang bisa memerankan dengan kemampuan atau skill acting nu luar biasa. Urang di dieu lain memaksakan, lebih ke siap untuk memilih resiko nanya. Ada beberapa model nu emang lain model, bahkan belum pernah mereka menjadi model video klip. Ngobrol lah saacana, aku belum pernah gini, tapi alhamdulillah akhirnya bisa diajak dan bisa terlibat jadi model video klip ieu. Samsul nuhun, Mia nuhun, Neng Vina nuhun pisan, pokoknya kalian ulah kapok dan nuhun pisan udah daek babarengan mantuan proses video klip lagu Dudu Salahmu. Pesan untuk kalian-kalian yang sudah lama merindukan lagu-lagu di SG Entertainment, alhamdulillah pokoknya dari mulai detik ayeuna, dari mulai lagu ieu dimimitian deui, insyaallah SG Entertainment bakal berkarya kembali dengan karya-karya anu insyaallah akan bermakna, akan luar biasa, akan relate dan mewakili perasaan kalian. Pokoknya doakeun urang jeung barudak SG Entertainment sing sarerehat meh bisa terus berkarya, meh bisa terus menyuguhkan tontonan-tontonan anu mudah menjadi referensi kalian, mudah-mudahan jadi pemicu semangatna kalian berkarya meskipun dengan keterbatasan ekonomi, meskipun dengan keterbatasan kemampuan, meskipun dengan keterbatasan waktu dan kesempatan. Urang jeung SG bisa ngabuktikeun nu teu boga nanaon, nu teu bisa nanaon, tapi di saat babarengan ngalakukeunana bisa saling melengkapi, bisa saling dukung dan bisa merealisasikan menjadi sebuah karya. Jang maraneh sing sumanget dan jangan lupa tanggal 25 Februari, tepatnya hari Minggu jam 8, lagu Fei menehesenya ieu ngaranna dirubah laguna Jawa henteu Pei Bandung manya Pei Mas Jawa. Anu akhirna urang jeung tim merubah sedikit nickname atau kata atau nama panggung si Fei akhirnya jadi Fei Ferdiansah. Tanggal 25 hari Minggu jam 8 tonton di channel SG Entertainment Dudu Salahmu. Pokoknya eta bakal madep, terutama jang maraneh para kaum Adam khususnya nu geus boga pamajikan anu rumah tanggana selalu ditindas ku pamajikanana. Wah bukan mah eleh ku salaki barang gawe kumaneh, segala kumaneh ieu bakal mewakili pisan. Tonton di channel SG Entertainment nya. Ti ayeuna nya subscribe-na, ti ayeuna tekan lonceng ngame pas engke di saat ngupload bakal ada notifikasi bisi maraneh poho dengan kesibukan masing-masing. Sekali lagi nuhun jang semua pihak nu terlibat, nu ku urang teu bisa disebutin hiji-hiji, pokoknya dimulai eksekutif produser, director, musik arranger, musik produser, konsumsi, nu boga imah, nu boga jalan, nu boga izin, pokoknya menuhun pisan sing jadi kemanfaatan jang sararea, sing jadi kebarokahan jang sararea. Urang Surabi Gelo pamit dan selamat menyaksikan hari Minggu 25 Februari Dudu Salahmu
di SG Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah.